Jangan lupa subscribe channel TV. Ditunggu-tunggu di kamar kene. Anu nitahat lah gara-gara itu karasal di mau gitu kan ya utama cuma wae mah mana. Karasal itu di mana. Nanti apa damal teh geningan itu. Alhamdulillah bos, alhamdulillah. Anjing di damal teh. Anjing karasal nuju teh damalan bos. Mohon. Satu damal di sana. Damal? Alhamdulillah damal naon? Macul biasa. Oh, mohon karasal nuju karasal di bumi ge ya. Mohon. Kan Ya damalan di sana. Saya si Abi tos. Mohon tak siap. Mohon atuh nuhun bos. Mendatang ka Abi balawe ka anu ada bahan bosnya. Mohon atuh mangga. Anjing. Siap. Mohon Udah 8 ya. Bulan? Udah 8. Udah 8. Mohon Pak. Ya. Siap bos. Mohon. Jam 8. Mohon bos. Ulah telat. Siap. Siap-siap wae di upacara wae. Enggak kan sudah siap pengen mana ini warang ka Abi warang. Selamat ya. Mohon mangga. Apanya? Bulan? Jam 8. Sentak kamu sok kerewasan Cok. sok kebegan gitu mohon bos ya bos Abi berarti anjing ka sawah pangintennya Jam 8. enggak Rek duit na enak. mungkin we anjing lah Bisa mohon ayeuna sok beli kacewat anjing we semangat jangan gamalanya Belum telah dislot. bos panginten nu nyeot mah naraina gitu Tapi mana? oh nya terus atuh mohon mangga atuh atuh nuhun Iya. Rek kopi orang kok. Itu orang. Kopi mah loba nih sorangan. mohon terus jangan terang ngopi mohon jangan marah siapa susu lumputan mohon siapa tuh mangga nya sok ranjing ka bosna Oh masih jam 8 di depan kota. mangga tong tipe porongos kitu atuh bos kalah we Omat jam 8 ya. siap bos alhamdulillah aya pada melan oh gini kan macul-macul alhamdulillah tapi we nuju kieu bismillahirrahmanirrahim aya pada melan oh hujan wadidaw geningan laga sawahna alanges ya teu kaon marmekaan why oh my god ski deh teh ngomong naon lah sawah teh sebenarnya malu dikirim gede nya saking jerok ieu sawah teh langit katingali lamun teu bodoh mah dicopot tapi dah milik tong nolak rezeki ya bismillah ancup heuy
pucal pacul. Sawahnya dipacul. Sudah acul. Lihat, nah, penyerona. Wadidaw, mantap guys. Sawahnya dipacul. Atai. Mana si Mas cenah nganturan nih ah. Yalah, gawe heula we. Mantap. Hihi. Oh, geuning hade bos, tah damalan abi mah tingali mapak ieu sawah ge. Yang teh atuh si Madu tuh. Masalah damalan mah apa nama? Terbaik. Iya, mantap. Maju lagi. Iya. Maju lagi, cek lagi. Mantap. Anu gawe jam sabaraha ieu nya tuh. Bisi tebalaleg nu digaraweana dari acak-acak sawah urang gitu. Tuh geus jam 12 dengan ieu teh geuningan tuh. Di ompreng beung pisan. Ompreng we diheulakeun garawe sing teu balaleg. Gitu lah ayeuna mah ka sawah. Kayak sawah di sawah. Kan kontrol heula. Kontrol lah mau digarawe sugan balaleg ah. Dengan oh itu mah geus araya geuningan mah. Orang kontrol lah ieu mah. Balaleg mau anya nu garawe teh ieu. Jeung teu baleg we sawah urang jadi rusak euy. Kurang tinggal di heula. Sakit ke ini udah gawe. Esok Kumaha bos? Esok orang sakit gawe. Tinggal atuh bos. Tingali ku panon maneh sia teh. Hah? Hahaha. Entah tinggal itu ujang terus jauh. Ujang we. Itu tinggal we tuh. Mau dibayar ku urang mah ieu mah. Ah, Wah, gawe Aca ge tuh, teu baleg. bocong gitu. Kompreng geus beak. Toko. Tacon tadi mah namanya setengahna. Tong diajak ngobrol atuh bos tapi pamong nuju damel. Erek balik mah ya digawe. Nya jalan satu Kalau dah. sebayar 25 lah kurang. Untung 25 atuh bos. Di karunya abi teh anjing-anjing. Ya tisik-tisik ku bener. Ceban we ceban. Ke 2.000 lah. Tapi dia sakit teman cekap lah. Cekap kanggo meser lakban kanggo eta ka bos ieu. Lama ina coba teh gogorogan deui nyangir ka ujang nage nu Jawa atuh. Buru. Tong ajak ngobrol atuh ujang nama dakna bade damel ayeuna ujang. Ya tuh. Kurang tingalikeun di dieu Ya kurang. sok atuh. Abi damel nya. Mana? Nah. Ujang damel? Gamal. Ya. Ujang damel? Ujang damel? Anak saja teh. Anak inung bapak hari abdi mah. Gawe tisuk-tisuk numputkeun gawe itu beres-beres. Tapi ngoplakna tinggali anak mereka demi keanakan tadi mah hiji. Terus sih. Ngarapan heula domba. Mohon bos. Sok sing balaleg digawe teh. Mangantong tuh Kurang kan dia deui kudu beres na. Kudu harus selesai beresnya gitu. Pokoknya. Itu ya pokoknya Ya mah. bos. Oke bos. Kita kurang di buruhan. Oke bos. Nanturan heula si Abah watir ngeseberang ieu can dibere dahar. Nanturan heula watir. Anturan heula laan kitu senalna lah. Laan aku laleueur bisi labuh. Alah si Mang meni rajin. Mang nuju macul Mang. Oh, nuju pacul gitu teh. Mohon meni rajin si Ujang alah. Mohon. Pada di pacul aja. Ih si Ujang cengin gitu Oh, ya enggak. amit. Pilih, we namanya naras kan emang nuju macul. Ayeuna abi naras ka Oh, si Abah pada nganteran si Abah watir ngeseberang nu nganteran gitu. Oh.
Ece teh lah. Ai kami mah Hah? tanggung abdi atuh. Da ieu mah da keur si Abah, da keur si Ujang mah eueuh, ece dengan mawa sapi piringna. Oh, sapi piringna mangga atuh. Heeh, meni rajin si Ujang mah ieu. Ece mah sagala muruhkeun tani teh Ujang. Kami abdi ge kan di buruhan. Yang oge di buruhan da. Si Ujang mah tae kan ieu mah teu muruhkeun. Ece mah tuh si Abah keur macul. Mohon. Yo keur nganteuran si Abah seberang ieu teh. Abi mah teh anu nganturan. Nah, ka mana si Eceuna Ujang? Mun saya Menuju ka mana? Arab. Astagfirullahaladzim ke Arab. Iraha. Kamari. Jadi si Ujang teh nyalira we di dia teh. Ngalira di bumi. Alah, kawantos Ujang. Kumaha tuh? Naon teh ya? Ujang. Naon teh? Ya, naon? Ya teh naon? Ngomong. Abi apa ya teh tadi teh nu teh nganturan gitu sugana aya bidadari nu nganturan gitu. Hai. Gua kebaca kita anak. Kita wes ka Sabah teh. Mohon. Bade naon? Si Abah tos ngantosan geus jam 10 ya si Abah khawatir Kumaha gitu? nya rek nganturan si Abah we ece teh. Coba dos naon? Nya lapareun lin supados naon, supados beuteungna seubeuh. Ini murah mari ceuceu biasa we atuh meni. Nah di eusian heula eta sina di paraban heula cacing, rek sina maraban heula cacing ece teh. Oh malah baca cing. Nya, Mohon mangga atuh. nah Ujang curah seuri si Ujang we. Kayak teh tidak nu bogoh gitu. Jadi kumaha nya? Gitu teh. Oh, mesti Ujang meni cunihin kitu jeung tual tawel. Kana cunihin. Ya hoyong we tuh noel mah kitu. Itu kenging Ujang sanes muhrimna. Oh, cenah krim. Mohon. Abi ngiringnya. Ngiring ka mana Ujang? Ih, entong aya si Abah di ditu mah diomongkeun ke si Abah dar amak. Nya tong diomongkeun nya tapi omongkeun. Ih, sok we keur digawe mah digawe Ujang sing getol. Ah, atuh. Sok ka bengbat usaka kaba Ujang mah bet sok ka mana meuni. Manusiawi atuh meureun. Nya sok-sok we digawe Jang lah sing getol. Mangga atuh. Mohon. Ya atuh. Cap tangtik. Iya, siap. Ujang balik nganturan heula ka si Abahnya Mangga sok. Titi DJ. Hati-hati dina jalan galeng. Karek naon deui atuh Ujang? Iya, terus kenapa dicarioseun? Aya naon deui? Hah? Aya naon deui? Saya ngobrol ke heula atuh meniru rusuhan mereka mana? Itu si Abah nu pugona teh watir atuh dang seberang ece teh ieu rusuh. Nya atuh Arek sadape di dia. nganturan. Sadape dia. Moal bisa atuh Ujang teh si Abah watir ece teh ka si Abah. Arek nganturan si Abah. Oh, mangga atuh. Menik ke ruang tuh. Di hampura Ujang Atau sanje. Arek naon deui atuh Ujang gegeroan we si Ujang teh meuni. Gemas aja teh. Gemes-gemes atuh da ece teh geus aya nu. Jang. Jauh. Apaan sih? Coba. Antosan terkenal. お前はもう死んでいる。何 Cai dia cai dia mah cai asli ya cai asak. Asak. Aduh, siapa majikan aing bakal edan goblok. Ngagoda we siapa? Aing jadi labu. Diomongeun we. Majikan aing bakal edan aja. Peak. Alah. Aduh.
bangsat.